Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa dina dangat ayeuna wilujeng petepang deui dina acara Carpon anu mana masih keneh ieu teh tina majalah Mangle nomor 24 tahun 1860 genap. Carpon anu baris kapidangkeun judulna Catur anu nganggitna AHS Armin Asdi. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Manehna nyakel bodas kuring hideung serog pion hareupeun raja dipajukeun dua lengkah dijawab ku kuring ku pion nu sarua hareupeun raja dua lengkah deui. Teu kudu dipikiran lila-lila dasanya nama catur teh ari kakara salengkah dua lengkah mah lengkah-lengkah nu apal. Komo ieu penting tadi teh tepi ka pukul 3 subuh ngadeluk ngapalkeun lengkah-lengkah munggaran. Jawaban-jawabanana problem-problem nu mundal jeung ulin pamungkas da nya atuh catur teh ari padungdung nu saenyana mah sanggeus sababaraha lengkah nu apal teh da lengkah-lengkah munggaran. Jeung ulin pamungkas mah geus nyampak benang ngulik para ahli padu daek ngapalkeun bae ngalawan nu balata boloto pisan mah ku apal teh ukur 3 tepi ka 5 lengkah ge geus paeh nya ukur dilawan ku apal teu beda jeung Bang Sukria RT ayeuna basa ngagulingkeun Kimah Pud dina pilihan RT nu kakara kaliwat. Borolo teh meuni polo usdek meuni kawas koral ninggang kenteng dipake paneunggel ke Kimah Pud nu kakara taram-taram nyahona oge. Duka ngartieun duka henteu ari jero-jero nama ngan sidik ku apal teh Mang Sukria kapilih jadi RT. Kitu catur ge ngalawan nu lelengkah halu mah dilawan ku apal ge cukup. Dijawab kitu teh nah atuh ari sorodo teh majukeun pion katuhueunana dua lengkah kuring apal kana sifat-sifatna. Manehna teh barangasan panas-baran jeung gede ambek. Dina catur kacida perlu nanyaho temperamen lawan teh mindah-mindahkeun buah catur ukur syariat tina hakikat nu nyumput. Sadar atawa henteu lengkah-lengkahna sok mawa gambaran jiwana sanajan kitu teu nyangka sacongo buuk ari manehna bakal wani ngagambit mah. Nyasat di adu poe gede eta teh make taroh sagala nu matak peuting ngadeluk ngulik oge. Sanajan taroh teu gede tapi mawa ngaran bisa penal ngaran kuring lamun kudu eleh atah-atah teh. Sedang ari ulin gambit teh hiji ulin nu dibarengan ku kayakinan yen lawan sahandapeun biasa nama. Kawas Blitzkriegna Panzer Jerman ka Polandia atawa Rommel di gurun Afrika dina Perang Dunia Kadua nya ngahampasna teh. Sobat manehna teh tapi musuh gerot ari dina catur mah boh kuring boh manehna can ngarasa eleh nyaan kitu we silih elehkeun. Barina kitu kuring boga kahayang nu can katedunan nyaeta padudan di kurihit di penta teu dibikeun. Padahal manehna teh bogana padudan teh menisa duanana buatan luar negeri. Itali hiji buatan Duglan hiji lain koret manehna teh ngan aya kahayang di nu kabeneran nyampak di kuring nyaeta bundel Star Weekly ti tahun 50 genap tepi ka tahun 58. Barter ari kahayang mah ngan ku kuring teu dibikeun nyaah ari kuring hayang padudan teh lain aksi. Dumeh ingat harga rokok terus-terusan naik lain udag-udageun jelema pantar kuring nu hirup koreh-koreh cok. Sedang udud teh geus nyandu hese pisan nundana. Antukna nya diparebutkeun ku catur. Mun catur teh ukur mikir bari mindah-mindahkeun buah catur pasti kuring mo kuat ngalawananana. Pinter manehna teh tapi daapan lain ukur eta catur teh aya hal-hal sejenna nu mangaruhan jalana catur. Yakin kana hal ieu nu mata kuring wani nyang hareupan oge keur kuring mah catur teh teu beda ti diplomasi dina 64 petak. Soal dijawab ku soal bari ngararampa lengkah-lengkah saterusna ceuk nu nyaho cenah dasarna catur teh konsentrasi pikiran.
Tiap lengkah kudu ingat tujuanana, gunana, akibatna, jeung sadiakeun ngabalicetna. Tegesna kawani kuring teh kuboga kalewihan dina soal-soal sejena lain mikirna. Apan cek kaidah diplomasi mah cenah diplomasi teh kawaspadaan nuju kana perang atawa perang titik pamungkas tina diplomasi. Lengkah-lengkah munggaran ku kuring dianggap diplomasina nu bakal ditungtungan kumaha wae oge ku padungdung. Teu beda jeung para diplomat nu dina saucap-ucapna bisa nangtukeun mang juta-juta jelema. Pamain catur nangtukeun pati huripna buah-buah catur. Pantes mun pamain catur kawas para diplomat lain wae ukur ngitung soal naon-naon nu bakal kajadian, tapi sabisa-bisa soal dijawab ku soal deui bari ngararampa di mana kekurangan jeung katalingehan lawan. Kawas dina diplomasi catur ge menang tujuan utama nama ari menang teh apan sanajan bari teu boga maksud hayang ngakesek lawan oge datang ka empro nama. Kumaha wae oge basana, kumaha wae oge carana, pasti bakal aya nu karoroncodan. Leuwih ti kitu ngadu duit lamun dina main bal mah mun kasedekeun beakeun jalan lain hal nu aneh. Tapi tangtu make dalil-dalil nu hade keur nutupan kasalahan, da lamun menang mah salah teh sok jadi bener. Jarang mau aya boa nu unggul nu kumawasa ngakuyen dirina salah. Ih salah teh bener we kumaha wae oge. Dina salah bari bener urang bakal nenjo jelema jejelemaan kamanusaan ukur baju tina jiwa nu sabenerna. Jeung dinu eleh dinu dipepehek urang bakal manggih sajatining manusa mun ngalengis lain ngarah diasih, mun ngoceak lain pangarahan tapi estuning mawa awuhan karateging ati manusa nu sajalan trahna. Teu kitu keur manehna mah togmol pisan catur teh perang teh ngadu tanaga. Ku kituna ti barang perung teu perlu lugat legot calak culu tapi terus nuju maksud paehan raja. Eta natrat tina lengkah-lengkah nu make gambit raja hiji lengkah nu trojogan narajang pion nu aya di jangjang raja. Sedangkeun nya oge pion saliwat teu sabaraha hartina mun dibandingkeun jeung reng-rengan para gegeden nu gabaris satu kangeunana. Tapi pion penting pisan, pion nu bisa jeung biasa dipake modal keur kapentingan raja. Diajak tarung terus padungdung kitu piraku kudu dilawan ku calaculu, sidik ieu mah ngajak ngesang. Hiji-hijina ubarna taya deui iwal ti kapaksa ngayakeun konfrontasi total. Jeprot pion nu dieupankeun teh dihakan. Celeng kuda manehna maju ka hareup, sorodot gajah kuring ka hareupeun raja sagaris jeung patih. Rag panarajangna kandeg leng manehna mikir, celak kesangna tina tarangna ngecelak. Eta kesang ngibaran ka kuring yen dina uteuk manehna keur campuh antara neruskeun nekad jeung ngabolaikeun panarajangna. Hiji lolongkrang nu hade teu diapi lainkeun gancang dipake ngelek ketek sarapna. Kepi hiji, baso hiji bu. Ceuk kuring bari rada cetaan. Rei daun celina euceuy dilak pureleng siga nu ngajak ngadu tanaga. Kacipta mun kuring lain sobat mah sigana teh bakal nyarita kieu. Eleh caturna, gelutna. Sorodot pion hareupeun benteng maju dua lengkah, jadi kuring nu bingung nya sidik manehna ngajak padungdung entang-entangan. Teu pati wani kuring teh ari diajak tarung entang-entangan mah dina main kitu mah manehna leuwih unggul manan kuring. Sadar kana kakuatan anak manehna malikeun paneunggul. Susu hiji jeung deungeunna bu. Nyerita kitu teh manehna bari ngareret ka kuring tonggoy api-api mikir, hate keukeuh neger-neger maneh. Tong dianggap sagala laku lampahna nu bisa mangaruhan jalana catur top kana daun kawung karawak disebit wal diwawelan bako tampang tongbum meh segede cingir serebung haseupna nu banget pengar diserebungkeun jegoh manehna kabesekan da kapuput diantep api-api teu boga dosa goloprak manehna ngaluarkeun padudan sadua-dua hate miheulaan nyarita. Leuh padudan buatan Itali teh ya.
kalawan ayem kuring nyieun lengkah-lengkah anyar minang kami tembeyan kana rarancang rokade panjang. Atar mun hayam mah demi kepentingan rakyat nguatan humpron meureun ceuk ahli politik mah kuring mah resep damai kitu meureun babasan diplomat mah tapi kumaha wae oge keur kuring mah kitu soteh bane kuring nyaho yen kuring eleh papan gorowok tukangan aya nu ngagorowok jadi yeuh tumpangan padudan teh diliuk sing horeng si mantri datang asa boga batur da salilana si mantri mah aya di pihak kuring wae. Duka pedah resepeun ngaheureyan nu barang ngasan duka pedah manehna keur ngaheroan adi beteung kuring nu sidik mah ku gancang manehna datang kuring jadi asa boga batur paku maha pananya manehna dijawab ku Mang Bidin ku ngantelkeun sendok baso kana bibirna tangtu manehna ngartieun kana eta panyaram tapi dasar jelema tukang heureuy ana celengkeung teh. Oh si monyong rek mangbayarkeun baso bu cing sapiring tong baso keta rames we tadi can kaburu sasarap nyarita kitu teh gek manehna diuk gigireun kuring it aya motor eureun direret Kang Is datang beki regreg wae asa loba batur nu bakal mantuan lah moal kuat minggu ieu mah sardod mengguru tetas di tawajuhan gek manehna diuk gigireun Mang Dodo. Si mantri ngantelkeun curugna kana bibirna nu monyong da samutut bari nunjuk kana padudan. Be atuh bakal pindah padudan teh mimiti poe ieu mah bangun ngahanakeun lain jempe. Duka kumaha sarerea oge resepeun ngaheureyan ka Mang Dodo teh eta meureun gede ambek. Dari ambek teh aya aturan dikiamatkeun pangcaturan teh. Borolo weh dijungkirkeun papan catur teh tapi tada ieu jadi pasea anggur pek biasana oge diengklokan bari diseungseurikeun geus jam 11 geus 2 jam kuring tarung teh sakitu geus lilana teh nu lalajo lain ngurangan kalah beuki loba rame setan plat bus teh da puguh poe Minggu di warung kopi nu aya di setan plat bus catur teh. Tapi karameanana ku kuring tepati karasa rarasaan kuring teh ukur petak-petak nu 64 reana jeung buah-buah catur nu 32 reana nu aya teh ngan eta na jero 2 jam teh kuring geus kasedekeun kalewihan pion nu diepankeun ku manehna basa barang mimiti prung geus katebus deui ayeuna mah kuring ukur bisa nahan teh bisa narajang beki olo-olo wae manehna teh. Mantri ret manehna kasih mantri ki mantri nu diuk gigireun kuring ngebetem wae solider ka kuring meureun ti ditu mah tapi manehna kalah ka ngahajakeun tah ongkosna kana beca we pang nyokotkeun bundel Star Weekly cig nyerita kitu teh manehna bari ngeber-ngeber duit ngarti kuring ge manehna keur terus-terusan neken nerowe cok kitu teh keur mangaruhan kuring keur jongjon mikir geduk si mantri ngetig suku kuring bray asa caang sabab tetangga diuk nu ngadeluk ngilu mikir tangtu boga lengkah-lengkah manis nu can kapanggih ku kuring dihantam di kotek tak kapanggih ieu sigana cek hate tapi ana dipikir-pikir berat konsekuensina cek hitungan dina tilu lengkah seterusna kuring bakal kasedekeun deui jeung leuwih parna manan ayeuna lantaran eueuh deui jalan jeung boga angkeuhan eta lengkah teh mata kreuwas kapaksa dilakukeun bari susuganan sanajan kitu bari ikhtiar satekah pola sangkan konsentrasi manehna buyar ragamang kuring kana padudan cing ngajaran cangklong teh pati-pati teu laksana oge mending we ari geus ngasaan heula mah teu panasaran beri kop kantong bakona dicokot jeprot pion hareupeun raja dihakan ku gajah kuring sak ceuk kuring tarik pisan manehna ngarenjag korolok kuring nyot cangklong nu geus pinuh ku candu nahun serebung diserebungkeun haseupna bari ngahaja mah panas betaheun sigana mah ieu cangklong teh leng manehna ngahulang nya gemper muga-muga tong kapanggih jawabna hate ngagerantes bari panona tetep mencerong kana papan catur manehna rumpa-rampa uyup ayap cag kana cangklongna cag kana bungkus bako tampang kuring
Da kantong bako manehna dikekewe keneh wal yang padudan teh di wewelan bako tampang manis samutut kapalang ari geus kitu mah diantep teu dibejaan jeges manehna ngahurungkeun paneker harlemna korolok seruput jekoh batuk meniram bisak. Jada sisig saha nyasab kana padudan luar negeri ha? Pasti sadarea oge hayang seri tapi eueuh nu wani direret babaturan karembu nahan piserieun habak hulu padudan teh ditakolkeun kana meja. Bru bako jeung silalatu rabeng areuteup kana cai baso Kang Is nu kakara 2 huap dihancana. Cing atuh sadod Kang Is ngalengis. Bisi kurang lada kulada sisig mangeunah gara. Nyerita kitu teh manehna bari ngepretkeun cangklongna. Kabelah katuhu micen belenok banget. Atuh puguh ngecret kana gelas susu Mang Bidin. Cek atuh lalampahan teh sadod. Mang Bidin ngageri. Geus kitu mah gede hate teh direntog ku sararea mah piraku teu kawer eueuh nu ngaganggu ari caturna mah. Tapi soal-soal luareun catur pasti jadi pipi leuweunang tukeun bagja loba tatangga jeung loba nu simpati cek hate. Nya kawer manehna teh jeprot gajah kuring dihakan ku raja teu diengkekeun deui sak cukuring bari nyorodotkeun patih ka hareup. Ari geus kitu kakara sadar yen salah eta langkah teh kudu namahku kuda sak teh. Habak si mantri ngetig karasana ku kuring manghanjakalkeun Mang Dodo anteng mikiran set nu rek dijalankeun. Kuring anteng mikiran Star Weekly nu baris dibikeun jeung padudan nu teu kapimilik. Habak si mantri ngetig deui kusabab teu kaharti kapaksa direret. Manehna nuduhkeun ku panon ari breh teh aya nu lenjangkeun ngajanteng sigana ngadagoan mobil kusabab panas ngadon ngiuhan di dinya. Lakadalah cek hate ayeuna yeuh sagala potensi kudu gumulung jadi hiji teh asal menang kumaha we carana mah. Da puguh lalaki kang ngaranan lalaki mah sarua we sigana resep nenjo nu pikaresepeun kanu herang-herang mah resep wae aya soteh basa teh resep hareupeun pamajikan atawa bebene bane we aya hal-hal sejenna jeung ngaragangan dah ari jero-jerona mah rata kabeh lalaki resep kanu geulis katarik kuno manis ngan nemen jeung henteu. Ari nu boga jejehan ukur tepi ka resep nu kurang jejehan masuk aya leuwihna panasaran. Pajar teh nu diimah manis ku hayang nyaho kumaha rasana boga pamajikan geulis bagja hirup kekerehe teh ari inget kalebah dinya mah. Da ari datang pikiran-pikiran nu kitu sok gancang rumpu rampa kana pesak bari nalipak maneh atuh da piraku aya barang hade beunang ku duit leutik. Biasana oge nu alus nu moronyoy mahal. Rata-rata eta teh boh barang boh mojang can puguh mahi gaji sabulaneun dipake meuli lipstik na oge. Ari manehna loba kaleuwihanana ti kuring. Naon deui atuh syarat aya sorot nyampak jeung lempeuh yuni pisan. Teu kaop we nya teu kaop poho we sigana teh kana naon ari nenjo nu matak moho teh. Poho ka anak pamajikan. Poho kana kalungguhan da dihenteu-henteu ge manehna teh diarambuan pisan di lembur kuring mah ngabulungbung we geus kitu mah jalan ngapi milik padudan teh. Mani ambu cuy sigana mah. Kuring ngalepaskeun pro balon ngajak nyarita ka si mantri tapi ngahaja ditarikeun ameh kadengieun ku manehna. Sakilat ge kaciri manehna katarik ku ceritaan kuring ret. Kuring api-api teu malire ret manehna ka si mantri. Si mantri surti tetangga pikalucieun puguh ge gancang ngareret ka si mojang teh nuntun panon Mang Dodo. Da eta mah kawas ucing nenjo payisan atuh meni muraleng mun kongang mah sigana dicabut tah siki panona teh tina kongkolakna siga nalikeun tina embun-embunan tepi kana dampal sukuna. Ingat meureun yen manehna boga urusan penting nu kudu direngsekeun. Catur gancang panona malik deui kana papan catur nya panona wungkul da terus nyarita. Tanyakeun mantri kemana balikna.
Sarerea sing rareret tangtu manghanjakalkeun keur gawat pisan situasina teh keur disekak apan ku Bikang mah poho we sigana teh kana nasib buah-buah catur jeung nasib padudan teh. Dar we atuh heula keun we nu kitu mah tong dipikiran da loba keneh nu kereuneuh. Isuk page-toge poe aya nu dijurukeun leuwih geulis menan eta piraku beakeun. Tanyakeun tong loba dalil manehna nyerang. Ari si mantri katendok irung ku Mang Dodo teh nyasat dihirupan da nya atuh manehna teh pabeasan sarerea dina aya lara karogan bari ngabantuan kuring ongkoh meureun leos manehna indit. Kolesed manehna ngiserkeun raja teh jauh ti itungan salah mindahkeunana teh gancang kuring mindahkeun kuda. Sak ster rei bangetna beureum kuring seuri na hate teu hese geuning ku Bikang mah teu buru ngajurah roh ngagelenceng patihna geus eueuh patihna mah teu loba teuing pikiraneun. Aduh cilaka euy cilaka si mantri laporan gek manehna diuk digigireun kuring. Naon Mang Dodo melotot bogaan salaki. Si mantri rada nyentak Mang Dodo ngabetem teu nembal beureum teu nembal hidung sanggeus salila-lila mikir teu kauntup kana baris bisa ngalawan deui sigana pok manehna nyarita. Tibare toh hayang dikeun cangklong teh ngan mun dibikeun kitu wae tangtu moal ngeunah ari kieu mah apa narimana oge. Borolo buah-buah catur ninggang papan di cacara kulungun manehna tepi ka hiji ge eueuh nu nangtung. Teu dijawab ieuh da ngarti manehna boga harga diri, manehna leuwih boga kalungguhan manan kuring dina nyana oge. Manehna waleh eleh boga basa-basa sejen keur nyumputkeun kahengkeranana. Tamat cenah ieu pamirsa. Mieling tepung tahun Percati Cikampek kagegelan ka TC Junli Subang. Pangwaler kana carita kumis Dahyat PR Rangkas Bitung. Sakitu pamirsa anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.